daerah Garut ya. Tahu kampung apa nih saya lupa lagi nih sahabat nih. Ini seserahannya udah datang nih dari Bandung. TV, kulkas, mesin cuci. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Langkung dipayun ngahaturkeun wilujeng sumping kangge keluarga besar Bapak Ana Sumarna kali Mamah Maya Fitriani anu padubuhanana panginten di Jalan Abadiani. Mamah alhamdulillah wireh parta sumping keluarga besar hatur nuhun. Kita ge hapunten anu kasuhun kangge keluarga besar Bapak Ana kali Ibu wireh panampian mengesaki muktosna manawi di tempat acara katampi ke keluarga besar. Amin. Bapak Mamah Maya Fitriani, mudah-mudahan aya acara aya dina kabarokan Allah Subhanahu wa taala. Ya Ibu, yang sini 1 2 tahan lagi. Malah ditampi salah. Kali malah Bu saturahnya. Iya, terus. Alhamdulillah hatur lagi di departos kasih putri di Mamah Cucun kali Bapak Ujang Suhendi. Idan Dani putra di Bapak Ana Sumarna kali Mamah Maya Fitriani. Semangat dihaturanan kangge keluarga besar kau ngenampi simbolis atanapi hantaranana. Berat nih, kita HP-na jadi murah. Jadi nenek, terus berat. Semangat, saya sampai ke Noah Sedayana. Semangat, separantos sarengse estafet hantaran dalam dilajeng karena prosesi akad nikah numana prosesi akad nikah teh di dago-dago tibareto di anti-anti ti kamari sakada panginten kanggo Bapak di kantor Resal Agama panginten wire sapatos rengsena simbolis sindaran estafet dilajeng ka akad nikah. Kade. Dicobiannya latih anggur nak.
Keluarga besar Satacan mau sengkeunana karena prosesi akad nikah aya sabari hal anu kada dipartoskeun dan tau cekap luaskeun hamdalah tekedah dikeprokan. Anu kadua pangitan bade ngabadikeun momen sareng video tegegah ceket teuing sareng ngajakan cekap teka tebian rahayu deui paeun hapunten anu kasuhun ka keluarga besar Satacan dieu maosakeun prosesi akad nikah. Tilu perkara anu kada dipartoskeun di atasna tadi pangitan anu gaduh handphone borak semoga dihaturanan kangge Neng Fitri Apriani Putri Neng Fitri Apriani maurupikeun putri kadieu putri kanyaan di pasangan Bapak Anton Darwis anu baris diwakilan ku Wana Ujang Suhendi kali Mamah Cucun maurupikeun putri anu panggeulisna pangdedeuna wireh dina ayeuna Neng parantos siap janten istri di akang idandani. Atur nuhun kana kerjasamina ka Asri Salon sanareng tim anu parantos masihan sigar sinar kabaya Sunda make upna luar biasa sumangga teteh sekedap tos kanturkeun wae nengna maka kapokter dan kauningan siap Neng parantos siap janten makmumna sumangga dicanak wae batur di pacaran dua insan nu berbahagia semoga Neng Fitri Apriani saudara Aidan Dandi masa kedambi baris diakadan ku wakil atanapi ku wali putraka nya wasana Arisi Andi Saputra maurupikeun wali kegentos lamana mangga biasa lagi wae tadi ad palikana Neng Fitri wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa 'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Hadirin wal hadirat sami hadir daripada status nami di kantor usaha agama Kecamatan Karangpawitan dina dengan ayuna baris yang sini kedua insan anu sakadap deui insyaallah baris akan nikahan Ananda Idandani. Ananda Idandani Saya nikahkan saya nikahkan dan kawinkan engkau kepada adik saya yang bernama Fitri Apriani binti Anton Darwis dengan mas kawin berupa perhiasan emas 15 gram dibayar tunai. Saya terima nikahnya Fitri Apriani binti Anton Darwis dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'im hamdan yuafi ni'amah wa yukabil majidah wa lakal hamdu hamdan hidayati wa al-qarim wa ala al-mustafati wa Allahumma salli ala sayyidina habibina wa syafi'i ajmain amin. Allahumma anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Allahumma anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa jannatan fil amila wa barakatan fil rizqina wa tawbatan fil maut wa rahmatan indal maut wa firatan wa najatan minan nar wa ghafaiza hisab. Rabbana afrigh alaina sabra wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina
innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Waqina adzabannar waqina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka al-jannah. Sesuai sareng dah. Soalnya kalau yang bener. Oh, iya, oh. Grogi. Lumayan. Bismillahirrahmanirrahim. Muka disakseni Pegang nih kita nama. kesadayana hadir Ceklan gitu. Nah, abdi Baris Mayar Mas Kawin, baris mayar mas kawin Kabojo Abdi, kabojo abi mudah-mudahan mudah-mudahan Mas Kawin kumas kawin sing ageng barokahna sing ageng barokahna dunia di dunia kau di akhirat. lalu di akhirat. Nampi abdi Nampi abdi dibayar Mas Kawin, dibayar mas kawin Kucaroge Abdi, kucaroge abdi mudah-mudahan mudah-mudahan ieu Mas Kawin iya mas sing kawin manfaat sing di manfaat dunia di dunia kau di akhirat. kamu di akhirat Jazakumullah khairan jazakumullah kasih. khairan kasiran. sapi lagi. Tahan dulu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Acara nikah karena Sun kening na, iya pernikahan Sun kening na, kening na, Sun. Subhanahu wa ta'ala. Musak itu hapunten kasuhun billahi fisbil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senyum 1 2 3. Nah. Ke sini, Ke sini, Sini lihatnya, Kerjasama antawis yang fotografi sinar Ate Asri Solon senyum 2. itu akan pangitan ke Fedono dan Saudina aturun karena kerjasama mudah-mudahan kerjasama yang sedena aya dina kebaruhan ke Subhanahu wa ta'ala. 1 2 3. Tahan. Jantan suami istri langsung aya acara teh dalam puji doa dan tersebut rasa malik badan payun ke mama tangan mama badan sun tangan mama disun yun doa mama kapunten neng ma kapunten tidak Rumaos neng saudate Usahakan mama ngelawan ke mama nawa besapan sasi di kandungan mama ayana abdi parantos lumangsung karena akan nikah ma doakan neng doakan abdi mah kabulkan apa kasuhun semangat mama digabru baik putana sewang-sewangan dipeluk mah digabru bagus anak mama bebene hati mama jantung mama bagus mama ridho mama ikhlas ngandung ngalahirkeun dugi ngarawat neng sedang aa dugi ayeuna parantos rumaja karena pernikahan. Alhamdulillah mama bangga cita-cita neng sareng parantos kalaksanakeun. Mama disun kening sawang-sawangan putra nama disun kening disun mata neng digitos posisina neng ka mama
sepuh mah Daniel jeung Widi wireh neng Fitri ku abdi canda masih ridho masih ikhlas doakeun abdi mah si janten putra sinang putri anu soleh ngabakti ka mama mah neng dari tampi janten putri mama ulah disasahan burung abdi ku kadeudeung ku kanya mama neng digabung pemana babi dipeluk dan Dani nitip si teh nitip teh Fitri nitip pasihan kadeudeung pasihan kanyaan oman ulah dinyanyi putri mama nitip bageut nitip oge jandani neng si janten disebut soleha maka neng neng teh saling ka uang ngageser teh saka bapak sedang mama maka payunan mama mah atas syukur bageut wah teh gatos ramu abdi wah doakeun abdi si janten istri itu soleha bapak hapunten Dani pak doakeun Dani si janten imam bijaksana dikabung bageun sok dipeluk neng wana kadudu kanya bawa gitu si janten istri bageun soleh tembuk kacara rumaos abdi teu parantos disakeun janten mama semangat digabung pemana bageun semangat tas bageun neng bageun neng ka mamahnya wayahna hapunten abdi jeung Widi neng Fitri dicanaku abdi janten istri abdi bapak tapi abdi janti putri bapak mulai disasar ka bapak dipeluk neng bapak sok dipeluk nitih bageun nitipun anak dikadi mama sami kage mama neng sungkem bageun mama tapi abdi janten putri mama ulah disasar mama digabung neng mamana dipeluk alhamdulillah anak dosa pastakana janten istri urung abdi ku kadeudeung ku kanyaan abdi nitip jiwa raga abdi ka pasar abdi rizki anu halal no barokah bageun geus gedena hate neng iya urang sasarengan kajaga rumah tangga dina hayang sakinah mawaddah warahmah disun kening neng neng disun panangan anak alhamdulillah kesaligi oge neng ageser kana ageser neng mangat kesaligi cari alhamdulillah atur hapunten diri mah si
biasa masih kadede hanya abdi atur kapunten abdi bilih abdi semua wadon lawan kado jantan aap 30 teh anak Subaka ka keluarga besar ti bapak anak kali ibu biasa langsung tamah-tamah wae sumaga keturunan biasa langsung kairakan menuju sasonoa sumaga jelajah ka keluarga besar kamu mencicipi hidangan sumaga atur nah habat kedah dibeuleum ku istri bapak mama harupan biasana cenah pami istri masuk mana bapak upami tatangi gaduh kulkas nyarios ka suamina hoyong kulkas enga cenahnya gitu biasa nama tapi mudah-mudahan teu aya namanya ieu mah panten siloka dina tradisi Sunda atau napi dina Bantayan sumaga bager halayan ngaoskeun bismillah di sudut atau di beuleum wae harupatna bismillahirrahmanirrahim dilebetin jerot enak teh eta ngalebetin eta raos eta ngalebetin harupat cok cenah teh harupat cabut atuh tong lami-lami teuing dicabut basi teh basi teh basi neng harupatna kuduan dipotongkeun teras eta tangan tilu dibalakeun ka pengkerna siap potongan kuduan neng hiji potongkeun kuduan eta harupatna hiji 2 3 kapongkerkeun balangkeun tukang jewa ngatukang kapongkerkeun nah naon silahana cenah bapak ulah ngaguar-guareun atos-atos sahanya bilih hingga di rumah tanggina aya masalah naon teh kadah diguar-guar di atos mah atos mangga neng dipegang ieu toong neng anak cik ditoong toong lah atuh anak ageun teh neng cik ditoong lah neng ageun teh mudah-mudahan agen rezekina agen kanya nanya sebagai sumujud karena sampean apa sih kana apa sampean neng wayahna kada sumujud eta teh celokana satinggi-tinggina pangkat jabatan istri gaduh tambah naon kada ibu imah kada ngabakti kada jadi saroge mangga didampal ku euneuh sampean digolongkeun teh simpen tah gitu nah eta nanti lah hiji hiji 2 3 lulus kenenya neng lulus anak ge neng gede telaga sah dicakpakeun neng diangkat neng pami atos teh tah kedah diangkat mangga sok cekelan neng neng megang kumana neng megang anu luhurna anu handapna ada pahili neng nu luhur anu neng ageun teu luhurna neng ageun harapna teh ada ageun rezekina barokahna bageurnya eta ngan 3 siap oke 4 teh temukeun ka kameramen kitu tah gaduh naon neng gaduh naon neng aya tos gaduh kan ade nya neng kawangi gaduh naon benten sang ayeuna eta ada di kalura hiji kaluhur 2 ka handap 3 digeol-geol nya siap nah kompak siap hiji 2 ayo neng tengah nya hiji makan kaca awas 2 hiji bahasa kalur ka handap diajarnya 2 eta teh sok naon upami meri teh kada kompak rasa sarengan bager tapi lu digeolkeun si neng tos kegiatan orang ge dia hiji 2 3 nah kita kompak ya margi dina macam rezeki teh sanes auku rengkul kada duana siap sakali jadi 4 tebaskeun ya hiji 2 3 4 alhamdulillahirabbil alamin maka kalau juru kawin teu para siap pagar ayu biasa dibacana kowe nengna payu sendiri panjang karo sawe Estu